geus puncengis deui geuning tanda cinta teh. Tanda cinta nu tara bisa dibobodo teh ya. Heh, jarawat. Meni beureum kieu pencet kitu. Ah, sieun peurih antep wae. Asa ngagokan deui. Tapi ke asa jadi nyari. Keun urang ingkeun dugi ka asakna. Jiga cinta kuring nu ayeuna keur mimiti ngacambah kaluar tina kulumutna. Ngudag cahaya nu sumorot ti socaan jeung akang. Nya bener jadi nyari geuning. Panyari kana beungeut kuring. Anu cek batur mah ngalaka indung. Saur bapa mah irung sareng halis kuring teh nyeples pisan pangambung sareng kening mamah. Arigado ngalaka enin nini kuring. Naon deui nya nu jiga mamah teh? Oh nya, biwir jeung buuk. Jiga kembar cenah kuring jeung mamah teh. Tah, palebah awak jigana ngalaka bapa. Malah lebah leumpang mah cekih pisan pada-pada ngagareblay. Saur Mang Omen mah kuring teh fotokopian bapa. Ari bapa nyati saha deui, ari lain fotokopian ti bapana deui mah. Nyati aki kuring cenah eta oge. Da kuring mah teu kungsi patepang, anjeunna kabujeng ngantunkeun. Mugi ditampi iman Islamna. Diasih ku Gusti Nu Maha Suci. Euleuh eta saha anu kaluar tina kalangkang beungeut kuring? Walah beki ngalobaan geuning. Ambuing. Oh, kaharti ayeuna mah. Dina diri kuring teh aya mamah, aya bapa, aya aki, aya enin, aya uyut, aya bao, aya karuhun. Nya. Aya walungan cinta nu ngembat panjang deui. Panjang pisan. Ngalewatan abad-abad kahirupan. Eta walungan teh ngocor ti Rama Adam jeung Ibu Hawa. Terus ka karuhun. Terus ka nini aki. Terus ka inung bapa. Terus ngamuara dina diri kuring. Nya, aya cinta aranjeun dina diri kuring teh. Nya. Nuhun, insyaallah kanyaah ka deudeuh aranjeun baris dipiara ku kuring. Walungan cinta aranjeun anu ngamuara dina diri kuring moal dikotoran, moal digegeuleuh. Mugi Gusti ngapi ngajaring ka diri abdi. Ayeuna mah hate kuring keur meujeuhna bungah. Aya cinta mekar dina dada kuring bareng jeung jarawat anu melentung dina pipi kuring. Eta walungan cinta nu ngamuara teh keun sina ngalir terus ka anak, incu, uyut, bao, terus nepi ka turunan terakhir. Pancen kuring teh bajuang sakuat tanaga sangkan eta kasucian wahangan. Cinta teh ngalir terus dugi ka samudra pangeran. Insyaallah ieu jarawat teh asa beuki asak, ieu hate teh asa beuki nyautan. Akang ari ayeuna di mana?